Ada yang ngeras kieu bener mantap ieu. Aduh, jelema di kamarana, jelema teh di Sarawak. Aduh, kena kieu ya. Iya mah ngahariring dia teh. Geunaheun itu Sundaan, dangdutan, bukan itu jalan baik HS di dia ya geunah. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Janda mana? Lari pagi sambil menari. Wah, alhamdulillah, lega ecengnya. Weh, anak kuya sekernaon di dia. Kernaon di dia mana? Aku ke cicing ya tenang, emangnya ke sare. Lain panggil di jeung mana? Asa bosan yang banget mana aing. Nutur-nutur ya di jamai kain. Lain nutur tempokeun, ieu menang saha, ieu menang nyekat kuring, ieu ngahaja. Iraha. Tah, gawe kuring menang tadi. Beuting. Heeh. Atuh dek naon jeung aya we di dieu urang dek kalebak aya. Atuh da aing orang dieu nya pasti aya wah di mana-mana ge. Dek di sawu ieu dek gitu pasti aya. Da orang dieu atuh. Pasti aya wae di mana-mana. Lah orang masa kaget gitu. Bararosen ningali beungeut ente ayo panggih. Tiga aduh. Peda menang meulem. Anjing kaing peda menang meulem. Lain ari ya ceng urang jeung saha penting dibantuan teh? Ku sorangan. Ah waduh aing teu percaya. Ku sorangan. Dibantuannya jeung ieu jeung Siluman Kuya. Jeung apa? Lemah. Lain maksud rek naon cicing di sawu sor-sorangan. Urang teh nempo di tengah teh euy teh asa laleng-lang cek urang. Heueuh atuh. Sagarana kitu menang kuring peuting. Wah nu ngabantuan aing mah nyaho beres. Pan kurang dibantuan penting teh. Kunaon? Ku doa pae. Ya Allah, eserkeun eceng eta supaya rada lega saeutik gitu. Asa teh nepi doa eta teh euy. Doa orang teraniaya masuk nepi wae. Gitu, dianiaya ku saha euy, Gus? Hah? Dianiaya ku saha? Ku alam dunya ku kahirupan. Nya tingalikeun. Oh, bener. Sius. Wah, paling bae gitu susah. Ulah apan orang teh ieu aya maksud. Apa nu maksud teh yang naon di teh ngalalau kurang teh sugana aya milik atuh. Rek nah, mitrek masak dari antar teh gitu. Moal rek jaring we urang mah kitu. Jaring udah butuh lauk kurang mah. Jang naonan? Ya kan laukna. Ya heueuh. Dijual aya pengajian, jang pengajian pan urang teh jang sorangan. Kumaha ai mana? Rek naon atunya jadi kadieu aing mengajar dong ke di ditu. Penting gadag bantuan minta atuh. Iya mah. Cek naheulina nu wungkul tuh tempokeun. Nya, cek aing oge. Lauk teh pernah aya urang ka dieu jadi datang. Nah hubunganana jeung ente? Aing pawang laupan. Oh, gitu. Asa teu ngarti pawang lauk mah kieu. Pagawean gara tingalikeun atuh. Bringnya, kita menang ngeserkeun orang teh menang peuting. Aisyah doma nang. Ieu teh ubar, hang nyaho mah nu kieu teh tah pucuk jamu teh. Ubar naon? Bangapal. Cendahan? Heeh, ai cendahan percaya daun hakane daun ieu kita. Ngeunah nu kieu sok asaan hayang teh loba kejo aing di ieu mah. Ieu pucukna. Teh hayang aing mah jang nanaon kejo loba aing di ieu mah. Mencret di dinya ngadarup. Pada aing mah teu mencret. Aing kebabayan penting ini. Baingan. Bak ah.
Ih, aing lagi jelema kieu mah euy. Anu maksud rek naon hungkul ka dieu? Oh hang nampak pahit aing. Eta edan atuh. Nah ini nah. Daun jamu itu teh lain sikit kesemek daun jamu. Ayo euy hakal atunya heueuh. Rek naon ka dieu udah ada. Tuh tinggal ikeun cek aing oge lauk ku kitu lain kuya. Bayawak aing mah Lain. Ya. Cerita kemah euy ku urang di dieu aing dek nyen kolam aing teh kemah. Kolam apa? Kolam. Daya busaan. Di pindah hotu aya. Oh, modal itu. Oh, modal Abah itu. jaja. Bah jaja Ternak naon mu kolam? aing nya ternak keong aing di dieu teh. Mau lauk aing aya mah. Ieu lauk mah Kelak mabok aing. Kelak di mana-mana lagi aja. Kolam mah jang lauk kelak sia. Aing geus jabak tarang. Bener sia. Naon? Makan naon penting euy. Sampe aing sabelah jeung kopi deung dua. Kasurupan sia penting. Berarti can sadar sia kasurupan. Malah keong aing jang naon keong. Ieu jang meri. Meri saha? Meri abah dana. Apa? Atuh teu kudu di kolaman. Anjing, nya di kumaha tuh ku aing. Di lebak mah teu kudu di kitu-kitu da geus loba dina eceng. Tuh lamun ditongoh ka harti eta ternak keong. Lamun sa dina busa di kitu di kolaman. Nu alus cocok ca aing jang dicair maneh teh. Us. Batur mah nya sius mujair nya. Tok emas taen teh mah entong budidayana, entong nila nu karitu entong. Naon atuh Budidaya bayawak di can aya. Bayawak. Ih, Kalau buat aing juga bayawak. lain kitu masalah cocok jeung dedeg pangadeg. Cocok. Aing bayawak darat. Heeh. Gitu. Cek urang mah. Nya. Heeh. Heeh. Bae aing heueukeun lah. Daripada nonon ternak keong asa teu ngarti ditongo deke di dieu mah geus teu kudu ternak keong. Tapi ieu tad lamun dijieunkeun pangusupan tah ka ditu ka dieu alus mah. Ente deh. Henteu mun ustad nyieun di dieu gitu tah. Bung nya teu urang mah. Udah mau payu atuh rek sakan udah ke nguseup di dieu. Pangusipan mah hayang jaring keke. Jaring. Cek kalau mun kere jaring ongko, pangusupan ongko. Ieu karunya ka lauk naon? Lauk dibobodok wae. Dibobodo daripada dijaring, lauk digorengan hayo. Ya heueuh Atuh sarua we. Jadi orang masuk inget ieu kenapa patah euy. Talung dibobodo daripada digoreng. Digoreng mah paeh, dibobodo mah teu paeh lauk. Goreng mah pan tuluy teh dihakan meureun euy. Heuh teh dosa atuh. Kujung dosa. Ayeuna dibobodo sok dibobodo teh sarua jeung nipu. Heeh. Ayo dibobodo jeung dipaehan dosa gedena dosa mana? Apan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Mencit lauk teh bari mencit teh. Bismillahi Allahu akbar. Setengah arti budak ieu juga cocodot teh. Urang mah sok sieun euy gitu aing mah. Nasi ente kasurupan meureun nyanyi dengar teh. Karunya aing ka lauk teh da geset aing digorengan di dahar. Lain hayang nanya beuki teh kana lauk. Hah? Beuki teh kana lauk. Nya urang mun asak lama beuki atana mah teu beuki we. Sia tun kejeng dosa. Terus ada lieur jelema teh kasurupan Asak lama beuki urang atana teu beuki urang. Nah, atana mah hanyir euy. Us ai maneh nyimpenna ya tapi ini eta. Ngadak-ngadak jadi edan ka dieu. Itu tongkang aya. Geus kieu jang di dinya mah ayeuna nya teu kudu loba pikiran. Cik aing mah tenangkeun heula pikiran di ditu di imah. Bisi boga masalah sok we datang ka imah mau gudang garam mah ini 2 batang. Diobalkeun ka sia. Bantok aing mah. Pusing jeung jelema kieu mah aja. Lieur anjing si Ustad mah. Aing ngomong teh salah wae. Teu ku aing kencarkeun deui gara ieu na ieu bagi tamangna.